Mudah-mudahan we panas dugikeun ka sonten. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa rencangan rutinitas abi yuk. Tapina kumargi rutinitas di bumi sareng di luar bumi teh atos bareres. Janten abi di dieu bade moe-moekeun kasur. Ari satadina mah abi teh moe-moekeun kasur teh hoyong ti kapungkur. Kumargi ieu teh nya musim hujan wae. Sareng deui nya teu aya panas. Janten abi teh nemeh kabujeng moe-moekeun kasurna ayeuna. Nya mudah-mudahan we ieu ge panasna dugikeun ka sontennya guys. Kumargi ieu teh abi teh nya pami bobo dina kasur ieu teh meuni asa sok ararateul. Duka ararateul ti luhur, duka ararateul tina kasur atunya guys. Janten ku abi teh di dieu teh si kasurna orang cobian we dipoe-poekeun. Tadi dieu teh nya abi moe-moekeun kasur teh henteu nyarira tadi teh ukeun bantosan karai. Da soalna geuningan bareurat guys pami ku nyarira mah nya tah ieu teh saatosna dipoekeun teh ku abi teh dipoekeunana teh ieu teh dina luhur kenteng si bibi. Da teu aya tempat deui pamoean geuningannya guys pami disimpen di handap ku abi digolerkeun teh bisi aya hayam. Janten ku abi teh dina luhur kenteng si bibi we. Tah ku abi teh nya saatosna moe-moekeun kasur teu hilap oge ieu teh nya si bantal sareng salimut sareng bonekana ge ku abi teh dipoekeun soalna ami hararaneut geuningannya sareng deui ami enakeun we engke diboboanana teh. Saatosna dipoe-poekeun teh ku abi teh atos we teh dilajeng bade ka bumi.